Belum dilanjut, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mau di subscribe mau ngonten deui aing mah. Hari mana sudah? Anjing. Pol, ina nih Pol. Pol, tolongan Pol. Pol. Hudang eta suara si bapak jojorowokan kunaon cenah? Hudang heula Tolongan Pol. 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 tuh cenah hudang heula cenah naon itu naon ih. Ini hece hudang. Nah tuh Pul, Itu si bapak jojorowokan kunaon? antepkeun atuh ngalindur merenang. Ih, amanya Pol, adio. Le, Pak. Naon Pak, naon? Naon kunaon Pak jojorowokan wae atuh nih gandeng. Oh, ente Pul, tadi aduh ningali ieu Pul. Aduh, naon ya eta teh? Aduh, kumaha nya we? Naon atuh bapak nih tepuguh pisan nih. Ngalindur atau naon mana teh bapak teh? Oh, ente teu kunaon naon? Maneh sare di dieu jeung bapaknya. Bapak kunaon? Heuh, ke deui caritana baturan di dieu. Ari itu si Ajeng saha? Ai atuh si Ama da geus gede ieu. Bapak geus kolot, piraku di baturan. Oh, bae atuh baturan bapak ayeuna. Ari tadi maneh sare teu kunaon naon? Teu kunaon naon? Sugan gitu aya eueup-eueup atawa naon gitu maneh da soalna ieu imah keur teu aman Pul, aya anu ngaganggu. Saprak eueuh Sherman jadi kieu imah teh jadi keung. Teh da Pak abi mah teh anu ngaganggu teu keung teh naon abi mah biasa we Pak. Ai bapak kunaon kitu? Ke deui caritana geus peuting baturan bapak sarenya. Heeh atuh sok bapak peureum teh heula. Hayu barang Sok bapak heula bisi ngajarowok deui gandeng. moal hayu da aya maneh. Awas nyamun gandeng. Pul hayang di BPND Pul, teu bisa sare yuk. Duh, Meniru dat kalau teh atuh di jeung hayang dibepene segalanya. Meni olo-olo kalau teh. Sok atuh peureum isuk sakola abi. nyanyi Pul, yayan jat nikah buru. Meni rupa-rupa atuh nya nih peureum we atuh. Oh bari nyanyi atuh meh teu keung buru. Lengser wangi. Geus capek. Pul asli sieun bapak mah Pul atuh Pul tong ka sare maneh PPND deui buru. Astagfirullahaladzim. Kalau teh meni olo-olo pisan atuh. Sok atuh buru hayang lagu naon nih. Tunu abi ge sarua. Oh lagu kuda lumping Pul. Eta kuda lumping, blakuk bang 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 bang. Sing ngeunaheun atuh sia teh ni pales kitu lagu teh anu ngeunaheun sok atuh nu apal we maneh naon. Oh iya lagu karesep bapak yo. Cenah cinta teh buta. Ujung memandang harta. Eta Lain eta awas ulah robih deui sok. Oh, awas ulah robe deui. Komo deui lek jalir janji. Geus teu bisa. Sama meuni teu ngeunahun. Atuh panggeus ini cangkeul abi tunu sarua Awas ulah robih deui. Saatnya jam pertama dimulai. Alah sia geus ditutup gerbangna kumaha atuh? Alah kumaha atuh ini isin di Alpa euy. Ari maneh tadi nyamper jam sabaraha sih teh Sepul? Jam 8 tadi teh kaberangan marende heula si bapak. Marende naon ai maneh? Heueuh sia teh siga kabudak wae di Parende atuh. Heuh cenah si bapak teh peuting teh hese sare cenah aya nu ngaganggu teuing naon atuh cenah. Ih sarua sia teh urang ge peuting teu bisa sare sia teh ureup-ureup. Ari maneh jeung kunaon sia teh sarua kaberangan? Urang mah lain kaberangan sia teh nyalse mun aya nu nyamper sakola mun teu nya sare deui urang mah. Kudu ku urang we nu nyamper teh nya teu haridang atuh. Terus ieu kumaha atuh da dikunci rek asup sakola atawa rek ka mana ieu? Kumaha atuh din euy? Geus ayeuna mah urang nguseup we lah da percuma atuh asup oge ari teu absen mah nih kacape-cape gitu aing mah. Heueuh nya yang bakal dihukum deh aing mah capek di poe gitu panas ieu awakna. Tuh heueuh nya cek aing oge rugi Rek nguseup ka mana din? Biasa we itu nu di Walungan anu di kidul, di Girang. Loba di dinya bogona gitu. Sia mah erek bogo, erek heuyeup, erek gabus segala aya ari maneh jabaning ieu caraang deui geus meunang nyacar kamari. Ari maneh kumaha tuh ieu teh mau salin ai maneh jabaning lamun balik mah bakal dicarekan ku si bapa nah cenah jal balik jam sakieu euy. Aman eta mah kalem bae salin mah di urang da gampang atuh masalah eta mah santai. Tuh Pul kalem ai si Udin sia teh. Anjing itu si Raden tinggal kerek datang. Alah heueuh kerek datang. Soalnya sangeunahna sakola teh nya. Naon ari maneh kerek datang batu rek baralik ai maneh. Tadi teh ngantosan sepatu basa keneh tacan garing. Lain di kamarinya cenah nya boloho. Heueuh sia teh Raden kadul maneh mah euy. Ari maneh Raden tinggal jam sabaraha ieu ai maneh sia teh batu rek baralik ieu maneh kerek ini cia teh. Santai.
Nah ada kerek jam 8 nah geus baralik deui. Kumaha ngomongna Jeng? Oh iya. Oh sekarang iya. Ai maneh teu apal ayeuna teh jadwalna setengah poe sakolana ai maneh ih. Setengah poe sia teh. Tuh matakna dengekeun mun aya pengumuman tes teh lain sare we nya. Pengumuman naon kitu? Naon euy? Oh iya pengumuman Agustusan sia teh lomba sakudeung deui. Oh sia teh. Urang ajak ngusap we nya. Nah mah yuk. Hayu mana rek milu moal. Ka mana? Hayu urang ngusap yuk. Moal bebeja kitu ka kolotna. Moal siga nama awas mun bebeja sia maneh. Langsung we bawa hayu bae baju nama di urang. Ih, Jeng tingali si Raden make sandal awewe tingali. Anjing sia kaera ih. Da saur bapak abi nganggo ieu cenah sae. Sae kumaha ari mana sih teh eta mah sandal awewe ih. Tapi alusnya jangkung. Alus ti mana ih mana siga bencong kitu ih. Ieu mah sandal anu sok dipake ku ibu-ibu geuning Din. Naon da lain ih. Heueuh sia teh goreng patut eta mah jeung awewe ai mana sandal nu kitu mah jeung ibu-ibu pengaosan biasana mah nu kitu mah. Teu mikir pisan jelema teh nya dasar bencong. Daweuh deui atuh sandalna. Mending keneh nyeker ari mana daripada make nu kitu mah ih ngerakun nya berudaknya. Sia teh bencong, bencong. Sanes abi mah sanes bencong. sia teh bencong birahi atuh. Urang boga panggilan anu alus jeung maneh. Naon pul? Si bencong. Dasar bencong birahi. Alah si curik euy. Hayu urang bawa jajan bae yuk. Hayu urang jajan bae di urang. Benernya pul. Bae ditraktir ku urang hayu. Cungur. Anjing. SDN sabeula erek naon cenah ka dieu? Naon si teh Samuel? Erek naon ka dieu sia? Gabut itu asa arah teh leungeun aya tonjokeun euy. Kunaon ai maneh teu puguh-puguh sia teh? Sugan we di dieu kitu anu wani maju hiji-hiji sok erek saheula. Si anjing naon cenah? Lawanan Din. Wani teu maneh Din. Naon make jeung teu wani segala? Sok kumaneh lawanan. Erek gelut jeung saha maneh? Saha we sok ka dieu percobaan. Tah si Raden tah. Henteu ketek abi mah teu wani. Sok ka dieu maju maneh. Tuh Den lawanan heula kumaneh juk lecetkeun sandal atuh si teh. Wani kitu maneh ka urang. Waniun cenah eta mah jagoan da. Ari teh heula duit ladang peuteui kumaneh dipake naon? Oh dipake ieu meuli hui. Balik sia teh. Naon we atuh ni teu kudu apal maneh mah. Manehnya keur naon atuh sia teh eta teh? Oke lah diajak ngobrol teh kala nyo HP atuh. Henteu maneh erek iraha mayar hutang eta geus 3 tahun can dibayar kamari lain cair maneh eta urut peuteui mana sia teh? Beda deui eta mah jeung kawin atuh kukumpul urang teh. Pan arek kawin deui yo. Bayar heula hutang sia teh. Embung hoream aing mah. Itu geura bayar heula sia teh. Oke isuk. Sok tenggel wanita. Den tenggel Den. Sok saha deui? Den hutang Den. Tonyok we Den lawan Den sok lawan we. Embung nyeri hampuranya abi. Aduh. Tonyok Den. Lawan Den. Abi hampuranya. Tong ceurik atuh. Tong ceurik urang. Atuh sia teh Samuel balik juga ditu maneh mah ngariweuhkeun. Sia teh isuk lewe gelutna aing keur hoream gelut. Atuh tungguan ku aing di SDN sabelahnya. Sia teh juga ditu mantok Den hayu urang jajan Den. Hayu. Punten. Mang meuli mang. Weh. Mang aya kana teh mang ih. Ada wadin euy nu bogana kamarana nya. Teuing atuh nya warung saha ieu mah anyar kerek ningali urang mah. Urang ge sarua kerek ningali. Kumaha tuh rek ditungguan moal ieu urang teu kuat lapar hayang gehu. Sarua urang ge hayang leupet jeung bala-bala. Urang ngan boga 1000 deui jeung nginjem heula ka maneh tuh maneh boga teu euy 2000. Sia teh aing mah bekal ngan 1000 gope atuh Geus bae tong kudu mikiran eta mah di urang kalem. Bener Din ditraktir ku maneh? Heeh santai. Nuhun ya Jepri Nicole. Nya sami-sami sok cara likla. Nya. Kamana atuh ieu teh nu bogana nih lalila atuh ieu teh niat dagang teh nya sampah. Heueuh teuing atuh nya ieu teh kumaha mun aya nu maok warung teh nya. Aing mah beuteung geus kekerebekan kieu urang neangan di warung nu lain yuk. Teu niat dagang sigana mah ieu mah kumaha mun aya nu mangku ieu warungna. Kumaha atuh rek neangan di warung nu lain. Geus kagok nungguan aing mah hoream urang boga ide euy. Geus we kieu aya mah cokot we gorenganna nya. Tah tuna we duitna tina Rigen engke bakal dicokot beureun ku bogana nya. Tah heueuh kitu we nya metere soalna erek nguseup ieu kaburu peuting. Sok atuh wadahan kewe daharna mah di ditu di kebon. Sok bukakeun eta kantongna. Kantong nu saha atuh make keresek we Din? Bae we atuh sok buka sia teh sampah. Make kantong nu saha ai maneh atuh? Nu maneh we atuh sok buru ih. Embung aing mah sin hinyai kantongna. Geus bae kantong urang we lah sok buka buru. Sabarigi euy opat we nya. Geus juk marane ti heula ka kebon ieu bayarna ku urang bari urang erek balik heula sakedeung heueuh mau baju jeung ieu useup juk ti hareula. Aduh kumaha atuh nya ieu urang dosa teh nya. Tapi kan bae lah da ieu mah lain maok nya. Nganjuk tapi dibayarna engke gitu. Asli urang mah moal poho ieu ka ieu tempat pokona engke nalika urang geus sukses bakal dibayar ku urang ieu kabehanana. Ayeuna mah urang keur teu boga duit tapi urang moal poho ieu asli dibayar engke nya.